Sunda Digi cek abdi mah luar biasa nulungan pisan abdi riset utamina ke anu tesis abdi anu ngabahas perihal kumaha orang Sunda aya konflik sareng resolusi konflik sareng pemerintahan pusat di zamanna Presiden Soekarno nyata di tahun 1945 nepi ka tahun 1966. Upami abdi mah menggunakan Sunda Digi teh sangat memudahkan, sangat membantu oge kusabab aksesna mudah, user interface-na oge membantu sekali terhadap orang anu nembe ngakses langsung lah mudah ngerti sareng kualitas scan nage jelas gitu. Dan alhamdulillah abi tos lulus berkat bantuan di Sunda Digi oge dan abi mah ngerasa kanggo peneliti tentang Sunda maupun daerah Jawa Kulon upami bade milarian sumber-sumber terkait Sunda baik itu misalnya majalah, koran atau napi buku utamana buku nulangka tiasa ngakses ke www.sundadigi.com